Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Diana Febrianti, kelas 10 MIPA 3. Punten Bu, ngaganggu waktosna, tapi abdi tiasa ngawawancara Ibu. Biasa. Abdi bade ngawawancara tentang virus corona. Nyesak mangga. Menurut Ibu, naon virus corona teh? Virus corona teh anu nyerang pernapasan ka setiap jalmi. Asalna di mana virus corona teh? Asalna mah ibu nu terang mah ti Wuhan, Cina. Gejala-gejala naon virus corona teh? Demam, batuk, pilek, keluar bintik-bintik ieu nu beureum. Nyentos seger sih. Nu disebutkeun mah Cara Ibu jeung keluarga ngacegah virus ieu teh kumaha? nya keluarga ibu ieu nanti terkedah ka luar bumi heula. Misalkan arek aya kaperluan anu penting karena keluar tapi itu teh kudu make masker, entas gitu. Hal-hal naon anu ulah dilakukeun demi ngacegah virus corona? Nya eta nu tadi sami entong keluar di bumi heula, aya keperluan anu penting-penting banget mah tos di bumi wae, kecuali aya keperluan nu ngadadak anu penting kitu ge kudu make masker, entos uwina kahina cuci tangan bersih gitu. Selama aya wabah virus corona, kegiatan naon wae nu dilakukan ku Ibu selama di bumi wae? Nya naon ya ibu ge ngarasa jenuh mah jenuh, bosan di bumi wae teh. Nya kituna beres-beres bumi. Pekerjaan ibu rumah tangga naon deui nya nyuci, masak, tidur-tiduran. Itu Ayeuna kan bulan puasa, terus aya virus corona, pemerintah ngelarang mudik di tengah wabah corona ieu. Kumaha Ibu bade mudik wae atau kumaha? nya kebetulan sih ibu mah teh gaduh kampung, emang asli di dieu. Nya jadi teu kumaha, teu aya nanti teu aya nya pokoknya teh kumaha lah ibu mah da emang tara mudik boga tahun ge gitu. Sakitu wae wawancara ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.